Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana murang kali kelas 8. Kumaha dadaramang sadayana tuh. Nah, tepang deui sareng Pak Eli kuas Tian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 8. Nah, insyaallah dina danget ieu Bapak arek mertelakeun, arek nyampaikeun hiji materi anu aya di kelas 8 nyatana perkawis si sindiran. Naon cenah barudak? Si sindiran. Nah, mungsa ta acana ulang salarea ngawitan atanapi ngamulai ieu pembelajaran aku ti payun. Ayo urang sami-sami heula ngadoa ka Gusti Allah. Mugi-mugi urang dipaparenan ilmu nu barokah. Tur ieu pembelajaran jadi amal ibadah kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo urang sami-sami wae ngaoskeun suratul Fatihah satu balikan ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa parantos rengse. Siswa-siswi kelas 8 anu ku Bapa dipika hormat. Sata acana Bapa nerangkeun naon arti sisindiran, teras naon wae anu aya di dina jero sisindiran. Bapa arek masihan contoh heula macakeun sisindiran itunya dina ieu video. Sok mangga sakseni ku salarea ieu video. Wilujeng nyakseni. Buah rambutana henteu amis, teu nyangka dek jadi rebutan awe geulis. Bebek versi Najarami aya mobil sedan di Nagalengan ulah sok ngaledek ka kami bisi dipelet ke kabung bulengan. Ka Bandung suka jadi keur marema kaduhung kuring kaduhung teu jadi jeung manehna. Nah, murang kali kelas 8 anu ku Bapa dipika hormat kumaha tos tingali videona meni lucunya video sisindirana gitu nu dibawakeun ku tilu pemuda. Nah, yeuna langsung wae Bapak arek ngajelaskeun naon sih aya nu ngaran si sindiran teh. Nah, si sindiran teh upami dina bahasa Indonesia mah sok disebat pantun, itu terang pantun. Pantun. Teras upami ti mana? Nah, sindiran teh ngandung asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibaliberkeun. Nah, sindiran teh nyaeta karya sastra wangun, ugeran atanapi puisi anu eusina dibaliberkeun heula gitu. Henteu langsung kana eusina dibaliberkeun teh. Diwangun ku cangkang jeung eusi serta lebet ku Purwakanti. Dina puisi mah dina sisindiran mah aya cangkang, aya eusi jeung aya Purwakantina gitu nya. Nah, siswa-siswi kelas 8 anu ku Bapa dipika hormat saatos urang naon nyaho terang arti sisindiran, makna sisindiran. Nah, dina sisindiran ge aya rupa-rupa sisindiran. Rupa-rupa sisindiran ieu kabagi tilu sisindiran teh. Kahiji aya anu disebut tarakitan, teras kedua aya anu disebut paparikan, teras anu katilu aya anu disebut wawangsalan gitunya. Jadi aya tilu golongan aya sindiran teh, hiji rarakitan, dua paparikan, katilu wawangsalan gitunya. Ngan dina video ayeuna, video nu ieu Bapak arek ngajelaskeun kur dua rupa-rupa, hiji rarakitan, dua paparikan. Ta anu wawangsalana minggu payun ku Bapak arek dijelaskeunna dina video salajengna gitunya barudak. Murang kali kelas 8 anu ku Bapak dipika dedeuh. Nya rupa-rupa sindiran teh tadi disebatkeun kahiji nyaeta rarakitan. Rakitan teh naon? Rakitan teh mangrupakeun sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi dina sapadana. Diwangun ku cangkang jeung eusi dina sapadana. Tah. Nah, disebut rakitan teh pedah kecap
awal dina padalisan cangkang tadi pakai deui dina padalisan eusi gitunya. Hartosnya arti tina rakitan. Nah langkung kahartos Bapak arek masihan contoh langsung sisindiran rakitan. Nah sok ku salarea tingali ya contohna. Jauh-jauh manggul awi nyar-nyar pimerangeun. Jauh-jauh neang abdi nyar-nyar pimelangeun. Tah eta contoh sindiran rakitan. Ayeuna ku Bapak bade ditaliktik atanapi ditelaah ku Bapak khususna murang kali sadayana sok tingali perhatikeun. Nah dina sisindiran anu tadi tos disebatkeun eta diwangun ku cangkang jeung ku eusi, teras diwangun deui ku 4 padalisan jeung 8 engang. Mana ayeuna anu kaasup kana cangkang. Nah dina sisindiran ieu aya cangkang. Cangkangna nyaeta jauh-jauh manggul awi nyar-nyar pimerangeun. Tah eta cangkang. Mana eusina? Eusina ieu jauh-jauh neang abdi nyar-nyar pimelangeun. Tah eta eusi tina sisindiran. Teras sindiran oge diwangun ku 4 ai padalisan teh nyaeta jajar atanapi baris. Kitunya teras diwangun ku 8 engang. Ai 8 engang teh engang tuh artinya suku kata. Diwangun ku 8 suku kata gitu ya. Nah, kita contohkan sekarang. Seperti padalisan kahiji ataupun baris kahiji. Ada kata jauh-jauh manggul awi. Ada kalimat jauh-jauh manggul awi. Yang sekarang dibangun 8 engang. Kita hitung, kita buktikan. Ja, ja, mang, gul, a, wi. Nah jadi 8 engang gitu ya dalam satu padalisan, dalam satu baris gitu ya. Paham ya? Insya Allah. Nah itu ya arti dan contoh dari rarakitan. Tak anu kadua rupa-rupa. Dina sisindiran teh aya disebut paparikan. Paparikan teh asalna tina kecap parik atawa parek anu ngandung hartina deukeut. Ari anu dimaksud paparikan di dieu teh nyaeta sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara cangkang jeung eusina. Jadi hanya suaranya saja yang deket, yang dekat gitu ya antara cangkang dan isi gitu. Jadi intinya enggak sama seperti tadi rarakitan kalau paparikan itu. Nah dina paparikan hampir sarua jeung rarakitan. Nyaeta sapada aya padalisana, aya 4 padalisan, terus aya 8 engang, aya eusi jeung cangkang. Terus jajaran kahiji katilu nyaeta cangkang dan katilu kaopat nyaeta eusi gitu. Terus aya sami kos purwakanti deui kitunya. Nah ayeuna Bapak rek nyontohkeun sisindiran paparikan. Nah tingali bobok kok ragrag ti imah ninggang kana pileuyiteun nya bogoh ulah kasemah lamun angkang sok leulengiteun. Nah jadi itu mah tungtungnya saja yang sama suaranya gitu. Imah semah, pileuyiteun leungiteun. Nah itu ya, jadi bedanya itu ya antara paparikan dan rarakitan. Nah itu dua rupa-rupa dina sisindiran. Nah siswa-siswi kelas 8 anu Bapak dipika hormat, lamun ditilik dina eusina rarakitan jeung paparikan teh kabagi 3 golongan. Isi sisindiran teh nu kahiji aya silih asih teh kasih sayang, tentang kasih sayang. Anu kadua tentang piwuruk tu nasihat. Anu katilu eta sesebred ataupun guyonan ataupun banyolan gitu ya. Jadi itu ada 3 eusi yang ada di paparikan dan di rarakitan gitu. Nah siswa-siswi kelas 8 anu ku Bapak dipika deudeuh, saatos urang belajar naon arti tina sisindiran, teras rupa-rupa sisindiran, teras isi sisindiran. Ayeuna aya tugas kangge barudak
pancen mandiri kangge hidup nyaeta kahiji tugasna jieunkeun sisindiran rarakitan 5 contoh nya. Nu kahiji jieunkeun 5 contoh sisindiran paparikan. Nah anu kadua nyaeta jieunkeun 5 contoh sisindiran rarakitan gitunya. Jadi aya 2 soal, ada dua soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, kelas 8 anu ku Bapa dipika hormat mungsak itu ala kadarna dina poe ayeuna anu bisa ku Bapa disampaikeun, anu ku Bapa tiasa dipika hatur. Hapunten bila aya kelepatan dina cariosan atau tingkah langkung. Mudah-mudahan pembelajaran poe ayeuna aya mangpaatna kangge urang sarareana, tangtosna atuh berguna kangge kehidupan urang, wabil khusus kangge kehidupan anu sanesna. Nah urang tutup wae ku membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.